Sampurasun, wilujeng enjing pamirsa, tepang deui sareng simkuring Nabila Arifah dina Warta Sunda. Dina dinten ieu, simkuring bade nepangkeun warta ngeunaan salah sahiji konten kreator inisial R anu ngalakukeun plagiarisme kana karya lukisan Raden Roro. Hal ieu kapanggih ku salah sahiji fans Raden Roro anu mendahkan unggahan foto lukisan nu sami dina sosial media inisial R. Ayeuna tos aya salah sahiji rerencangan simkuring nyatahan Samutiara nuker sareng korban pikeun ngayakeun wawancara. Hatur nuhun Nabila, pamirsa tepangkeun wasta abdi kan Samutiara. Ayeuna abdi di dieu nuju sareng korban ti kejadian plagiarisme lukisan ku palaku inisial R. Wilujeng siang. Jadi kumaha caritana anjeun teh bisa apal bahwa lukisan anjeun teh diplagiarisme ku palaku inisial R ieu? Mimitina abdi teh terang dina media sosial. Di media sosial teh seueur nu mention abdi. Dina ternyata di salah sahiji postingan penggemar abdi teh nganingalikeun lukisan abdi nu diganti hak ciptana ku konten kreator inisial R. Nah, sapertos kitu teh kan kejadian ieu teh ngarugikeun anjeun. Nah, kumaha respon anjeun karena kejadian ieu? Abdi nge-DM konten kreator R tersebut. Ku abdi ditanya naon maksudna ngangganti hak cipta lukisan abdi. Nah, namun akhirna mah abdi sareng anjeunna teh ngobrol, akhirna mah abdi milih jalur kompromi dan ayeuna mah tos damai. Jadi karena kejadian ieu teh antara korban jeung pelaku ayeuna mah milih damai kitu nya. Sakitu wae ti abdi hatur nuhun. Ada? Sudah bisa? Iya, minum. Oh my god. Apa ini itu? Ya Allah. Tunggu minum teh kotak. Wilujeng sonten pamirsa, tepang deui sareng simkuring Nabila Arifah dina Warta Sunda. Dina dinten ieu, simkuring bade ngawartakeun deui ngeunaan palaku inisial R nu sateacana kantos aya kasus plagiarisme lukisan karya Raden Roro. Ayeuna abdi tos nampi informasi yen palaku oge dikabarkeun tengah gaji karyawan anu didamengna dina sataun ka tukang. Hal ieu diaku ku karyawanna dina postingan Twitter dina akun @kevkevin. Pikeun katurangan anu langkung lengkep, simkuring bade masihan karerencangan nyatahan Samutiara pikeun ngayakeun wawancara langsung sareng korban. Hatur nuhun Nabila, patepang deui sareng abdi kan Samutiara. Nah, ayeuna mah di dieu abdi nuju sareng korban ti palaku inisial R dina kasus karyawan nu digaji ku atasana. Wilujeng siang. Yang Nah, kumaha caritana anjeun teh bisa digaji ku palaku inisial R ieu? di abdi teh tos sama sareng Kang RT hampir 3 sampai 4 bulanan. Kang RT teh ngajanjikeun ka abdi bahwa bakal ngasihan anu payah gitu sareng abdi. Jadi tapi selama 3 sampai 4 bulan eta teh anjeunna teh digaji. Nuhun abdi teh kanerima ceceng sampai serput di Kang R. Nah, naon nu ngabuat anjeun teh bisa wani ngalaporkeun Kang R kana pihak berwajib? Kang RT ngajanjikeun di bulan keopatna bade masihan ka abdi, tapi sampai ka ayeuna lancar teh saya. Jadi abdi teh ngaberanikeun ieu teh abdi teh kudu lapor gitu ka pihak berwajib. Nah,
jadi dina kasus ieu mah akhirna teh korban teh ngalaporkeun palakuna kana pihak berwajib atawa pengadilan. Sakitu wae ti abdi hatur nuhun. Sakitu warta anu tiasa sim kuring dugikeun, mugi tepang deui dina waktu salajengna. Hatur nuhun. Ayeuna abdi di dieu nuju sareng palaku inisial R jeung salah satu perwakilan tina pihak kepolisian nyaeta Pajek. Nah, Pajek, iraha palaku inisial R ieu teh ditangkap ku pihak kepolisian. Jadi pelaku ditangkap pada Kamis jam 3 sore di kediamanna. Nah, naon motif anjeun teh nepi ka bisa ngaplagiat lukisan sareng teu ngagaji karyawan anjeun? Jadi di dunia seni emang abi sarang seniman nu abi plagiat teh memang aya persaingan. Teras abi teh aya rasa iri. Teras abi ngaji karyana, arah abi jadi lebih terkenal. Sarang aya penghasilan. Abi oge aya tekanan sosial lantaran abi teu ngagaji karyawan-karyawan abi. Tapi abi hoyong karyawan-karyawan abi teh damel ka abi ngaraya penghasilan ke abina. Nah, Pajek, akhirna teh sabaraha lila palaku ieu dijatuhi hukuman. Jadi hukumanna kurungan 6 bulan sareng denda 1 miliar. Sakitu wae kembali ka Nabila.